warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur urang sanggakeun ka Gusti Allah Subhanahu wa taala anu tos maparin nikmat sareng kasehatan ka urang sadaya. Shalawat sareng salam mugia salawasna kacurahkeun ka junjungan urang Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dan rencangan sadaya anu sumkuring ketika hormat sareng ketika nyaah. Dina kesempatan ieu sumkuring bade nyarioskeun manaan pentingna pendidikan kanggo masa depan. Pendidikan merupakan fondasi anu penting pisan dina ngawangun karakter sareng ngahontol cita-cita. Ku ayana pendidikan, urang sadaya tiasa ngabedakeun mana nu leres sareng mana nu lepat. Pendidikan teu saukur menangkeun nilai, tapi oge pikeun menangkeun ilmu nu manfaat. Kituna, hayu urang ningkatkeun sumanget diajar. Ulah bosen dina neangan ilmu agama atanapi ilmu pangaweur umum. Supaya orang tiasa janten generasi anu pinter, cager, bager, sareng tiasa memulai budaya Sunda. Mugia urang sadaya janten jalmi anu sukses sareng manfaat pikeun keluarga, agama, nusa, sareng bangsa. Rupina ku sakitu anu tiasa kami hatur, hapunten bilih aya kalopatan dina nyarios. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.